Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina waktosan ayeuna tepang deui sareng simkuring al pakir anu nuju belajar ngaoskeun kitab kuning. Kamari simkuring belajar sasarengan sareng para wargi sadayana ngaoskeun kitab Safinah sabeberapa salun parantos ku simkuring diaoskeun kumargi aya nu nyuhungkeun simkuring ngaos jurumiyah. Insyaallah dina waktos anu ayeuna simkuring bade belajar ngaoskeun kitab jurumiyah kiala sawios kitab kuning anu sok diaos-aos di pasantren nyaeta kitab dasar ilmu nahwu atanapi disebatkeun ilmu alat. Insyaallah sanes waktos urang ngaos kitab tijan. Ayeuna urang ngaos heula kitab jurumiyah sakumaha rekan simkuring wargi simkuring Kang Rijal nyuhungkeun simkuring ngabahas jurumiyah. Hapunten sateuacanna margi simkuring nuju tahap belajar bilih aya kata-kata naon anu lepat atanapi penjelasan anu lepat hapunten. Urang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab jurumiyah ku ngalap berkah kalayan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageung sareng alit di dunia sareng di akhirat ka muslim ka kafirin. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat hungkul ka muslimin hungkul. Lajeng al-kalamu utawi ku Sundanya ari ngaran kalam. Huwa ari kalam eta al-lafdul lafad al-murakabu anu disusunkeun anu tersusun al-mufidu anu maedahkeun bil wad'i kalayan basa Arab. Tah dilajeng al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil wad'i. Namung sateuacan urang ngalajengkeun kana pembahasan al-kalam ari nu namina ilmu alat urang kedah terang naon wae persiapan atanapi naon wae mabadena anu biasa diaoskeun di pesantren teh sateuacan ngawitan kana bahasan terutami kana alat kedah terang mabadena atanapi persiapanana. Simkuring kajina teu gaduh bor, kaduana seratan simkuring mah ceker hayam janten orang secara perlambat lah ngaoskeun mabade ilmu nahwu jurumiyahnya sateuacan urang pembahasan kana bismillah menurut ilmu nahwu sareng al-kalam salajengna. Naon ari mabade teh nyaeta mabade teh persiapanana. Mabade sateuacan urang diajar ilmu nahwu maka priogi urang terang kana mabadena ilmu nahwu. Anu kahiji naon wae cenanya. Anu sabaraha hiji cenah mabadena teh nyaeta aya 10. Aya 10. Nu kahiji al-hadu hadna. Hadna jana sateuacan urang pembahasan ka dieu aya hadna. Hadu hartosna patokan. Patokanana urang kedah terang wahaduhu nyaeta ilmun biqawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyati hala tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'uhuma min surutit tawasikhi wa hadfil aidi. Sakali deui. Hapunten bilih simkuring lepat. Patokanana tanapi hadna teh wahaduhu nyaeta ilmun biqawaida yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyah hala tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'uhuma min surutit tawasih wa hadfil aidi. Hartosna naon?
hartosna ilmu anu ngatur pirang-pirang kaidah anu ku nyahona kana eta kaidah bisa dikanyahokeun hukum-hukum kalimat Arab dina waktu keur ngarangkepna sareng kalimah anu sejena dina mu'rabna, dina mabnina, sareng perkara-perkara anu nuturkeunana kana i'rab sareng mabni. Buktosna syarat-syarat amil nawasih sareng micen domir aid anu balik kana isim mausul tina silahna. Panjangnya tiasa diputer-puter lah. Aya deui palawargi anu matokan sapertos kieu. Hapunten sim kuring gili lepat nyungkeun dikoreksi. Ilmun bi usulin yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa mabniyan. Hartosna nganyahokeun secara kasar namanya pirang-pirang dasar ilmu paragi nganyahokeun tingkah akhir pirang-pirang kalimah. Dina segi mu'rabna atanapi dina segi mabdina. Eta hadna atanapi patokan dasarna nya sateuacan urang ngabahas kana ieu. Salajengna nu kadua al-maudu nyaeta sasaranana ilmu nahwu mauduhu. Sasarana teh nyaeta al kalimatul arabiyatu min haitsul bahsi an ahwaliha. Hartosna sasaran anu diatur ku ilmu nahwu nyaeta pirang-pirang kalimah Arab tina segi panalungtikan tingkahna nyaeta kalimah. Diulang. Al kalimatul arabiyatu min haitsul bahsi an ahwaliha. Hartosna sasaran anu diatur ku ilmu nahwu nyaeta pirang-pirang kalimah Arab tina segi panalungtikan tingkahna nyaeta kalimah. Nu katilu satacan ka dieu nu katilu nyaeta asamrah buah faidah ilmu nahwu. Naon nyaeta at-taharruju anil khoto'i wal isti'anah ala fahmi kalamillahi wa rasulih. Hapunten bi lepat. At-taharruju anil khoto'i wal isti'anatu ala fahmi kalamillahi wa rasulih. Hartosna ngajaga lisan tina salah dina ngucapkeun kalimah Arab sarta ngabantu kana maham pidawuh Allah sareng Rasulna. Ngajagi lisan tina lepat dina ngedalkeun dina ngucapkeun kalimah Arab sarta ngabantos kana maham pidawuh Allah sarta Rasulna. Lajeng deui anu kaopat. Tadi teh nu katilu samroh, nu kaopat al-fadlu. Kaunggulanana fadailna. Kaunggulanana ilmu nahwu teh nyaeta fauqanuhu ala sairil ulumi bin nisbati wal i'tibari. Wa fadailna teh nyaeta fauqanuhu ala sairil ulumi bin nisbati wal i'tibari. Hartosna ngunggulan kana sasesana ilmu dina nisbatna sareng dina rekananana. Jadi ngunggulan gitu. Dina ilmu nahwu teh. Lajeng deui naon tadi namanya? Fadail. Fadilah nanya kaunggulanana. Kalimah al-wadi anu marenahkeun ilmu nahwu. Saha anu merenahkeun ilmu nahwu teh nyaeta Asy Abul Aswad Ad-Dauli. Atas parentah Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nyaeta
anu merenahkeunana wadena teh nyaeta Abul Aswad Ad-Dauli atas perintah Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hapunten simkuring bidi lepatnya. Kagenep wade nisbatuhu wa nisbatuhu lisa iril ulumit tabayun. Hartosna ari nisbatna ilmu nahwu sareng anu sejena nyaeta nisbat tabayun. Hartosna naon? Silih bedaan henteu aya titik persamaan. Tabayun ya. Nu ka-7 al ismu namina ieu teh naon gitu. Nu bade diaos ku urang ieu teh naon namina teh. Al ismu nami ilmu nahwu sok disebat ilmul arabi. Jadi ilmu nahwu teh sok disebat ilmul arabi namina teh nya. Oh ieu belajar naon ilmul arabiyah. Nya sami keneh ilmu nahwu. Salajengna nu ka-8 wal istimdaduhu. Panyanakna kitab ieu teh dicanak tina naon? Nyaeta nya ti mana cenah naha tina impena naha tina naon nya urang kedah terang. Wal istimdadu panyanakna ilmu nahwu tina kalamul arabiyah. Tina kalamul arabiyah. Kitu panyakna tina kalamul arabiyah. Kasalapan wal hukmu hukumna pandangan hukum syara terhadap ilmu nahwu nyaeta fardu kifayah. Pikeun jalma anu diajar ilmu nahwu fardu ain pikeun jalma anu maca Al-Qur'an atanapi hadis nganggona ilmu nahwu. Janten hukumna ilmu nahwu teh nya fardu kifayah ka jalmi anu belajarna. Gitu ka jalmi anu belajar ilmu nahwu mah fardu kifayah tapi fardu ain ka jalma anu hoyong ngaos Quran atanapi ngaos hadis. Jadi nganggona ilmu nahwu teh fardu ain gitu. Salajeng anu terakhir wal mas'alatu ka-10 nyaeta wal mas'alatu ari masalah-masalahna teh naon cenah. Mau dibahas di dieu teh. Wal mas'alatu ari masalah-masalah anu dibahas teh anu aya dina ilmu nahwu nyaeta qaidah ilmu nahwu seperti al fa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansubun. Masalah-masalah anu aya dina ilmu nahwu masih berkaitan sareng masalah anu sejenna. Seperti moal ngartos kana al fa'ilul marfu pami henteu ngartos kana babul i'rab. Sareng babul ma'rifati alamatil i'rab. Nya sapertos kitu salah sawios contohna hapunten bilih simkuring lepat. Masalahna anu wal mas'alatu anu ka-10 tina mabade ilmu nahwu saterusna urang nincak kana ieu teh nyaeta ari masalah-masalah nu aya dina ilmu nahwu teh nyaeta qaidah ilmu nahwu sapertos al fa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansubun. Masalah-masalah anu aya dina ilmu nahwu masih berkaitan sareng masalah anu sejenna nya sapertos moal ngartos urang teh kana naon fa'ilul marfu'un teh lapami urang henteu ngartos kana babul i'rab. Tangke satos belajar al-kalamu engke ge aya kapalih dieuna halaman ka-6 aya babul i'rab. Punten nya ieu tos 10-an tahun ieu kitab. Tah ieu babul i'rab, babul ma'rifati alamat i'rab. Jadi urang moal terang kana fa'ilul marfu' pami urang henteu ngartos kana babul i'rab sareng babu ma'rifati alamat. Tah panginten sakitu heula ngawitan pembahasan satacan ngabahas
perkawis kalam dina kitab Jurumiyah tenapi kitab Nahwu urang kedah terang heula mabade anu 10 ti kawit hadna lajeng kana mauduna lajeng kana samrohna kana fadailna kana wadena kana isbatna namina istimdadna hukumna sareng masalah-masalah nu aya dina ieu kitab Nahwu ataupun kitab Jurumiyah. Mugi-mugi aya mangpaatna sakedik insyaallah anjing pageto ditamihan kana bahasan perkawis bahasan basmalah. Naon margina? Margi yan bagi likulli syari'in pipadin aya bahasa alal basmalati bitrofi mimma subiha. Jadi katerangan dikitukeun. Yan bagi likulli syari'in pipanin aya bahasa alal basmalati bitrofi mimma subiha. Naon hartosna prayogi hartosna teh prayogi kasakur-sakur anu tumandang kana hiji pan. Di dieu urang bade belajar pan nahwu. Prayogi kasakur-sakur anu tumandang kana hiji pan tina ilmu kudu ngabahas lapad bismillahirrahmanirrahim ku jurusan eta pan ilmu. Di dieu pan urang pan nahwu nya atuh ngabahasna ku bahas bismillah oge nganggo kedah ku pan nahwu. Aya deui aya bayan aya nu sanesna lah sim kuring ge nuju tahap belajar. Insyaallah mugi-mugi mangpaat neme mabade ilmu nahwu anu kusum kuring diaoskeun khususna kanggo sim kuring umumna kanggo sadayana bilih mah aya kalepatan hapunten anu kosuhun sim kuring nyuhunkeun dikoreksi ku sadayana oge teu kenging hilap dukung sim kuring like, comment, and subscribe and share gitu. Mudah-mudahan sim kuring salajeng kapayuna tiasa ngadamel konten deui aosan urang sasarengan hapunten bilih disebatkeun ria sanes ria tapi sim kuring hoyong belajar dakwah sesuai zamanna. Ti sim kuring sakitu bae anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.